Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Bughati tawi kilahiki kuswiji kitab hala tetep ing dalem martalakeun bugot utawi bugot mukhaliful imami ku wong kang nyulayaan kabeh ing imam bi khurujin alaihi kalawan metu ing atase imam wa tarkil inqiyadi lan ninggal Aumani hakin atawa nyegah ing haq tawajjah alaihim kang narima madep ya haq alaihim ing atase bugot bisarti saukatin lahum wa ta'wil kalawan syarat gagah lahum atawa kuat lahum kadue bugot wa ta'wilin lan ta'wil wa muta'in fihim lan kang den anuti opo pihim ing dalem bugot ila den ucapaken nafal-nafal wa imamun mansubun lan den syarat kenapa imam kang den jenengkeun walau azhara qaumun ra'yal khawariji lan lamun ngalahirkeun sapa kaum ing pemikiran kaum khawarij katarikil jama'ati kaya ninggal ing sake berjamaah wa takfiri di kabiratin lan ngupurkeun kang anduene dosa gede walam yuqatilu lan orang merangan ya kaum kabeh turiku maka den tinggal ya kaum wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka utawi ya qaum iku quta'u tariq bugot eta cek tukang ngajinahu majama tina bagin bugot kodin kudot romin rumah. Jadi ayat bahasa-bahasa muprod kalimat teh jama ya kiai mah santri neuleuh bahasa kitu teh geus pake jalan kacai liwat-liwatan sebab geus kaliwat haju ka pohoan eta babari kos kitu aja naon ari bagin teh sempai ari mustaq minhu nama bagyu teh baheula mah aya di urang ngaranna bagyo CS
Iya tina bagyo ngan dijawakeun jadi bagyo maknana zolim. Jadi bagyo teh lacut azulmu wa mujawazatul haddi. Zolim lacut melangkahi batas, melebihi batas keterlaluan, berarti keluar tina kamistianana nu kitu ngaranna bagyo. Is always dead eta si bagyo. Babaturanana jeung si goblok. Seri bae kos jadi babaturan teh gitu. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Qur'anul untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuk sebuah negara Islam pakai aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Setelah Kangjeng Nabi wafat dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi. Anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat. Wajib sholat. Undang-undang negara teh ngawajibkeun sholat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok samanina jaldatan, rangket 80 ciri. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya na rajam sampai paeh. Lamun manehanana maling datang ka nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit.
dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Karena kurang ngerti. Oh, bugot teh kos kitu. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang eta bisa teu dihukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot nyangakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kosi. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku ai. Nya sok aju nyalah-nyalah. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus ku ari ge aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan berat. Tiga, persatuan. Empat, keadilan. Lima, nu talar heran ini. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendana di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia.
penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang mun dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda tuh. Anu bisa ngaelepak ka mana bae. Tur eueuh pibuktieunan burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh parik pibuktieunan nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Sila ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Ji otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai katanya untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho deuk ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur, sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa euteup di mana bae, lain bae sakadar di Indonesia, kalagit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia tak dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakeun lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugi di nyana, gagah di nyana, erat. Arau numantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknum. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari, waliun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharohan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan, dek ibadah, dek ngabangun, dek kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda aja heula burung Garuda. Moal wakad dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikeun lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng
aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyeun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuka Purwadaksi. Malaka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetapi perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Nu mantap dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Bus. Ajur Cikupa. Bojong tek bus. Sepatan tek bus. Nun teu dimoncongan cuman Cilongo. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama merenanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garudana dikerekep sia bupati. Dipacok sia gubernur. Dileg-leg sia presiden. RT mah tamak ku dikoek ku ina doang ye. Kuku-kukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Kurang yin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepugul lentah mata maya. Utak ujeng jeung sajabana. Indonesia Masya Allah. Nancep gendang dari segede kieu doang cet. 3 bulan ditarik ambalaya. Oh gede kieu. Wah Indonesia. Gesbugun lu kurang dipelak timimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh Karawak Kidang kesempatan bangsa Kucai, bangsa Bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen, jual, sebodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu mantak ngaran lemurna ge kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan malulu ngan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teu mah. Indonesia geus bugu jara radius sagala rupana. Kuari mah kacangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon garang-garana? Cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan, dicokotan, dijual.
Oh, kunyana diinum pakai teh ngahijinya na jeung arwah-arwah Indonesia. Kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalaga anda mah geus puguh giok Aceh, geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dibu di kararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek, belum jadi Pak. Datang ka Iraha batu bangkong jadina. Jalan bantu nyawa tuh nurut baik. Ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapkan kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ieu naon suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu henteu berpikir gaya. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-acak aya, anu ngaberesan aya. Kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Kuari mah lempang ka mana kang ngisi-ngisi geus aya di satelit kuari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya Allah. Anak dikulub nu nyorot naon aya di internet. Ieulah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh di nu keur kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese, geus aya di satelit. Urang tingali bae di GPS teh. Pencet tek 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 Cikupa. Pencet pondok tek Imah Jepandi. Oh aya. Nah, geus bom, dibom. Duh, geus bisa. Geus babari jahasa kuari mah. Ya Allah, ya Rabbi, jawaban canggih. Ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa. Oke, dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zahirna mun urang neuleuh sosok zahirna hungkul sakitu. Nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zahirna hungkul saha bae ge. Henteu si Mbak Mega, henteu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zahirna, teu pernah melihat sosok batinna. Anu dideuleu keris jeung batuna doang. Deuleu batinna, bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda. Janur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Tuh kan nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya. Di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya. Jawa Tengah, Jawa Timur di gunung luhur aya patilasan Bung Karno dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek. Ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok loba patilasanana.
percis kos urang pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing ambalaya anak aing kabeh aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya bayar ku si anak cak anakna tek modar gitu tah abah patilah sadana urang kos kitu balung ieu deuk nyaritakeun sebuah negara urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catatan-catatanan lain sembarangan wali Allah nendin lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila awas ya gubernur awas ya bupati awas ya raja hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh pancen luhur amat geus sia ngaji nabungan handap-handap teh Garuda menjadi nalagaan atau apa lamun geus kaenclakan ku burung Garuda negara mana bae bakal tunduk iyalah burung Garuda nah tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam urang piagam Jakarta ge bisa dijadikan tetapi saat eta dipending pemendingan eta apa akan terjadi apakah moal hanya orang yang tahu sejarah nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ayana karena eta tanyakeun kanu jago tentang Indonesia akan terjadi apa tidak piagam Jakarta tunggu tanggal Mei nu kolot mah kaburu modal sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan dijadikeun amir terakhir khalifah Turki selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Iyalah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i akhadtul sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaulah mengambil sejarah dalam peperangan satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Yang keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak beres
maka pula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sayyidina Ali nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sayyidina Ali ieu adalah merangan bugot sampai ka dieu beda intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawami untuk beritiad andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan nyingkirkeun kemudaratan silakan bae asal nu jitu bae ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus rapih terus naon keputusan anak ya terletak pada MUI nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI muhun untuk kelangsungan negara ayana MUI alhamdulillah gereja lantarannya na teu daek tanda tangan nuhun MUI ayana MUI alhamdulillah minuman keras kulantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat alhamdulillah bir eueuh aya bir bintang doang eueuh sajen MUI tanggung jawab di hareupeun Allah bakalna MUI untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang ngendengkeun MUI kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta bah luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajabat urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga nu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang menyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang wa anfusakum wa ahlikum nar
jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno baksakeun urang teh make aturan jeung negara-negara Islam di urang. Ketika aya musuh di dia bunuh. Ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh. Tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum naum. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah ka. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatuk. Pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk baradara. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk ka luhur jeung ka handap, deuk matuk mangsa. Ketika teu bun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham. Hei, lain lalagaan. Nu mantak di sabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Wah, ada apa? Siga deh burung Garuda. No. Ieu cerita bugot. Saha bugot besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam. Ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakeun. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia
anu nentang ka imam ka raja ka presiden dihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah tarkil inqiyad tenurutnya na aturan imam wa man ihakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mabisarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan deui negara di dalam negara bugot ngaranna kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara urang lain negara Islam mah keur carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener deuk salah deuk bener pokokna nurut ka pamarentah da besi kehilangan macam kehilangan teh NU manut Muhammadiyah manut Tarsis manut HTI ge manut kemudian Islam Khuruj manut nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjidnya nama nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing ade we urutna besi kotor. Tuh salah, jadi nama dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya didakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahan mah. Terus bisa urut jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusan anak Ustaz urut teh urusan dunia kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah deuk mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikeun kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah adapun disetujui deuk disetujui kami menek nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan saha deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah yang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumuhun daun dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nu nentang alhamdulillah eueuh urang rek nentang kumaha
nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jancan nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang biasa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didege henteu masalah kunaon lagi berondong tanggung jawab Pak Harto jaga dia umal kiamat pasti Amir Biki hudang mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung kumaha sia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS mah urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah jadi di Indonesia kadar itu ada sub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya sub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek mah atuh sia mah urusanna ka ditu ku bantu pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung iya keur kacau kuari di dunia masyaallah kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh wae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup kene tapi di sepatan baca paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu pareng rupa jasa di rumah sakit umum tah deui geureung atuh nu teu gering ge paeh wah atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku penyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur hadi teu para rugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak sorga kadeu masyaallah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna asal niatna nu bener bae di masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji aya kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae aing mah ngaji bae beneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang maksudna bae khusu cek cenah batur balik jana masih kieu bae khusu-khusuna
Deres ditihang masih kadele kene ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Ceknya nama aing teu neuleuh meureun. Aduh. Mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan. Ieu mah urusanana urusan sebuah negara. Urang kan bangsana. Urang kan kaumna umatna punya nyaho. Encan aya bugot-bugot di urang encan aya. Eta nu ditembakkan zaman Amir Bigi encan terorganisir perorangan lain tama. Kejahatan penentang imam nugus terorganisir bener-bener dek ngalawannya eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil ingkat tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahu dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya ADART nah ieu bugo masyaallah gila cek sakaol disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngan sakadar dek ngacak jadi raja teh tetapi jang umat urang lamun neuleuh di Jakarta ket aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta kana hate ngeunaheun jasa pajak dikembalikan kepada rakyat tiis perasaan hati tiis perasaan hati Masya Allah aya deui belah ditu saya TikTok kan ningcet eta mah nu gede eta mah nu belah ditu mah lain deui ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah penggadean pohara jasa baradisaan jasa geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara kabeh kos kitu imamun mansub ya Allah ya Rabbi sebuah presiden seorang presiden menang rakyat nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan ngeunaheun kana hate bari nyana geus jadi presiden urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja tanyaan rakyat encan di bidang naon sia encan diurus jalan can bareres naon deui pertanian teu dibere pacul-pacul acan naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh naon deui sia teu diurusan hampir kabeh teu diurusan nah berarti kan dari rakyat untuk si gendut oleh si gendut rakyat mah dipertentukan berarti
iya di dieu tah burung Garuda bakal macok. Woi PNS ngimpinya na di udah genderuwo. Wow. Siade saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae. Gila wa imamun mansub asal bupati gubernur PNS ngaraji kukula dibahas ayeuna nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur itu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin kerak atuh jeung kos gararieu mah lah paling hebat burung ketilang mencrok di jendela teu kudu lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti ieu mah urang ngarti nyana henteu atuh sarua bae teu beres rencanakeun cenah aing deuk ngaji atuh cek bupati seluruh bupati cek gubernur ayo sumbang aing korupsi deui bae wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden Quran diteuneun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran menang nitah saha Quran diteuneun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu diteuneun da Quran dibaca dipake lain kudu diteuneun di dieu boga wuduh teu teu nyokelanana. Cenah sebagai saksi, atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah. Dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu arah adil. Jak kitu Quran mah baca pake. Ya diteuneun di dieu. Saya bersumpah bahwa sanu nita. Ayo cenah itu salah. Atuh Allah alam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu. Ngan endekos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikat mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tah Qur'an aing lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng si di neraka aing. Guys, ulah nanya ke Golkar areng kabeh. Allah nu jadi saksi. Sieun urang lamun geus kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam.